jelema nu toa puari endahan ngahape nyoting atuh ayeuna aya deui eta mah leuwih teu nu edan jelema bos keur masa di imah Allah kikieu etis teh coba di imah Allah kikieu di masjid eta Baitullah teu pantes hape dibawa ka masjid lain deh mikir goblok masjid Baitullah asa mawa HP ka Baitullah komo di Baitullah asli Mekah lamun urang boga otak anu sampurna malah yang di Mekah mah andi khusus jeung ibadah ka Gusti Allah ihyaul Ka'bah kullu sanatin biziarah di antarana al-qiyamu bi iqamatil hujjah lil mushkilat fiddin wa bi ulumis syar'i ka tafsirin wa haditsin wal furu' bi haitsu yasluhu lil qada wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar urang amar ma'ruf nahi munkar dengan ngaranna sebab di negara urang mah nu berkembang lain amar ma'ruf nahi munkar tapi dibalik amar munkar nahi ma'ruf di urang mah lobaan kene nu amar munkar nahi ma'ruf tibatan amr ma'ruf nahi munkar sebab negara lain negara Islam lain negara Al-Quran tapi negara ham tuturkeun datang ka pae ham capek sebab buatan manusia tapi memang negara orang kos kitu atuh urang ge nutur-nutur bae antak lamun urang geus bisa misahkeun diri tina aturan-aturan negara salamet urang tapi deuk kumaha bisa teu nuturkeun aja urang teh komponen daripada negara di negara amar ma'ruf nahi munkar amar munkar nahi ma'ruf boro-boro ngembangkeun Al-Quran ngembangkeun demokrasi nagenya masih kene agak-agak dipaksa-paksakeun supaya urang nutur-nutur ham nyanggakeun sadaya-daya hayang salamet di akhirat apakah hayang cilaka di akhirat sok pikir ku dengkul ulah ka otak jauh otakan kabeh ku dengkul we ja otak kiai kos urang mah jang naon atuh otakna kadeleuan di hulu tah urang tapi tetep bae teu disebut pinter disebut teh geus otak udang nah ieu sing hade urang salamet di akhirat di dunia onam lah moal kebal di dunia urang geruk carita boga pamajikan galak bae paling moal kebal 30 tahun dicarekanan bae ku pamajikan urang ayo siap 40 tahun pae geus merdeka urang tina panyarek pamajikan merdeka mantap jelema nu pamajikan galak hayang geura paeh nya itu hayang merdeka maksudna itu daek neangan deui gitu ge mun daek neangan deui mun teu di negara urang negara meski Bang Ambalaya bang teu ditahan ka neraka riba kredit baheula mangan di kota hungkul ku ari mah kiai boga showroom alhamdulillahirabbil tolol
dasar tarolol kabeh. Baheula mah lamun aya kiai masyarakat keur nyetel radio dipareuman, dibawa ke jero disumputkeun ku isin kanyahoan ku kiai. Ku hari mah kiaina jualan radio. Kiaina boga TV ambalayah di imahna. Di imah kiai teh di ruangan harup gede. Di tengah, di dapur, di WC aya. Di WC, Masya Allah. Asana engke mameureunanannya TV atuh dibawa ke masjid bukti ku hari. HP saya TV-an dibawa ke masjid. Engke masa karat geus lain la ilaha illallah. TV mana HP mana HP? HP mana? Wah, engke masa karat geus marahin maca la ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Ialah amr ma'ruf nahi munkar. Anu ku nagara mah henteu dititah amr ma'ruf nahi munkar. Titah teh amr demokrasi. Nahi munkaran. Sabodo tinggal kehitung-hitunganna di akhirat. Silahkan anu jadi pamarentah geura persiapkeun jang tanggung jawaban dihareupeun Allah engke. Aduh, ara ringgis Masya Allah. Nah, iyalah hirup urang moal kebal ke bakal ditanya segala rupa amal-amal. Kusabab kuari teh jelema teu kadeuleu ibadahna ka Allah, inget ka pangeran, maka ku Gusti Allah dicoba, diberelini. Kamari mah urang ngadengewem Semarang, Oyag, Yogyakarta gempa, Bali, Bitu gunung, Tasikmalaya, kuari mah Lebak, Rengkas, itu Lebuan, Tangerang ge kena ke pondok kesempatan hanya pasar Kemis nu aman. Aman pasar Kemis, ya Allah maha kawasa Allah. Dicoba ku Gusti Allah, inget ka dongeng Abah. Ieu bumi aya 7 lapis, lempengan-lempengan bumi, aya urat-uratna. Kos radio, kos televisi, aya komponen-komponen. Anu kitu mana Labuan aya urat, Lebak, Rangkas, Pandeglang, Serang, Tangerang, Jakarta aya urat-urat. Cek malaikat Allah teh Jibril pencet nu ka Lebak. Ulah loba toel. Emang gunaon cek malaikat Jibril? Loba jasa nu ngridit Bril. Ka kiai Bril. Toel apa kayu toel? HP ambalaya HP. Kiai ge waduh lain susur ku ari mah nu di kantong HP. Toel Bril. Toel. Gua ge cinggir doang di toel net. Goyang bumi, Masya Allah. Eta kamari aya anu adzan, santri mah adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aya anu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anu Allah. Aya anu ti Arab. Si eta mah ti Arab si eta. Selain Allah dia nama. Aduh, Masya Allah.
jam sakitu kamari poe Salasa sabara juta manusia zikir bersama. Zikir bersama langsung nu nitahna Allah. Dititahan zikir mah di Senayan hese. Secara nasional zikir bersama. Oh, mun teu dibere cau Ambon teu daek datang. Teu daek datang. Zikir bersama di pendopo. Lamun haji pudolina teu dibere 5 juta teu daek. Ada tuh geus. Kudu aya kukudang we kukudang. Masya Allah zikir buatan manusia makos gitu. Tapi ku Gusti Allah dipencet kabeh serentak Allah Allah Allah. Cak Allah kadenge Bril. Kadenge Gusti. Kumaha? Ja Allah Allahan. Coba eureunkeun, eureunkeun. Kumaha kuari? Seuseurean Gusti. Gua dosa teh dicoba ku Gusti Allah. Lamun urang neuk nyaritakeun syariat bae syariat moal kapanggih-panggih. Tapi ketika urang nyaritakeun tarekat maju ka hakikat bakal kapanggih. Horenganan naon bedana manusia jeung bumi. Nu ngagerakeunana Allah Al-Muharrik wal Musakkin. Urang teh asa nang urang bae leumpang nang ngagerakeun Allah. Urang asa urang bae diuk nang ngadiukeun Allah. Percis okos cicingna bumi, percis okos robahna bumi. Ku Allah dirobahkeun pencet. Ha, ja urang ge kuari nu teu dirobahkeun ku Gusti Allah mah sanajan aya pangajian ngan liwat doang. Teu digerakeun kan ku Allah. Ngan nanya doang, eta keur naraon ngaji. Oh, ngaji. Berangkat dewe ka ditu. Henteu digerakeun aya ngaji mah teu bae, kajian teuing deukeut. Kajian teuing jauh di Purwakarta, Bandung. Palembang nyana digerakkeun ku Gusti Allah. Dat hakikatna urang ngagerakeun Allah. Nu mantak lamun kiai ngaji, ajo loba muridna asa nang nyana dicabut ku Gusti Allah. Je, cak Gusti Allah tolol sia ngaku-ngaku. Menang aing. Tah Gusti Allah. Tah, mantak belajar di dinya beta hiji teh belajar ulah di aku. Mantak ka murid ulah ngaku murid ulah. Antepkeun kena sing koloyong. Main aku bae. Nah, pelebah ngaku jeung teu ngakuna murid kumaha? Aya aturanana. Tuh, aya aturan-aturanana. Geus datang ka mana? Ieu murid karak di aku. Aya kitu mah ngan ngajebian doang. Siapa? Tapi loba kiai nu ngaku bae, "Oh, eta mah murid kula." Tilok ngaji ge murid, asal sugih di aku. Asal gagah di aku. Kita nu susah. Nu susah ngaji bae kanyan. Ditanya, "Eta murid teu teu ngaku kula mah." Wah, eta mah kiai pendopo nu kos kitu mah. Kiai Golkar. Nah, iyalah urang digerakkeun ku Gusti Allah sakaligus tet zikir. Ieu teh ajang latihan engke ketika sakaratil maut. Urang deuk sakaratil maut emang kumaha dipiceun dedeleuan urang nu ieu sat eueuh kaget kan urang. Dedengean nu ieu eueuh kaget urang. Kajet teh molotot kitu molotot dikieu-kieukeun ku urang nya molotot bae teu kadeuleuan ku ieu nu maen kolbu. Nah, ketika dipiceun dedeleuan nu ieu deuk sakarat dedengean nu ieu nyana mulai ngomong sorangan, "Eneng kemana Eneng? Eneng itu gara paraban, padahal dek pae." Lantaran hatena hate Eneng, atau eneng-enengan bae. Ketika dek sakarat jana kabeneran boga kabogo urang Karawang, "Sarwiti, Sarwiti." Haji Pendi mah mana trizi. Ambo budak dek sakaratil maut trizi-trizian tolol. Ndek daun emang mbah, ndek gitu WhatsAppan. Ya Allah, ndek Facebook cek dat. Aduh Gusti Allah. Nah,
sehingga orang bakal menghadapi sakaratil maut belah dituna kiamat kakarak ditoel saeutik doang ku malaikat Jibril kabeh jelema nu keur main catur ge nu keur main catur keur nyekel kuncung Allahu Akbar ditinggalkeun Allahu Akbar enggak saya goyang bumi Allahu Akbar nya nangis beres eureun woi kuda mana kuda sararia lain hayu zikir ka Gusti Allah henteu tah jadi urang teh ketika menang musibah ingat ka Allah dibere gering lah Allah cager biasa etik di rumah sakit kene di rumah sakit kene coba eta TV setel can balik-balik acan goblok can balik-balik acan TV wari mah jadi di rumah sakit jadi dibere TV wari ya Allah ya Rabbi awak urang deuk datang ka mana ya sakieu ge ngaji bae komo teu ngaji sakieu ge diwewelan terus teh ceuli hayo sia meureunanan asup ti dieu keluar ti dieu asup ti dieu keluar ti dieu buktina jeuh perubahan sugan barang ngaji bae teh kuari aju HP na tina 3 jadi 2 teu malah ti hiji nambah jadi 3 eta kan berarti perkembangan bos gitu perkembangan jahanam dia terus diulah-ulah kumaha sia mah di ka jahanam geun embung hayang ka sorga bae ai lalakon kos ahli neraka deuk kumaha tulang sakulhum-kulhumna agawean sorangan atuh sorangan lah teu bisa dikulhum-kulhum masyaallah karim nah ialah orang menceritakan amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia hese sebab negara nak tenitahan ketika aya gubernur amar ma'ruf nahi munkar di luar kepemerintahan bupati kerjaritakeun ma'ruf di luar kepemerintahan bupati kerjaritakeun nahi munkar di luar kepemerintahan di pemerintah sama sekali lain sama sekali sama sekali amar ma'ruf nahi munkar nu teu salat diantep malah kuari DPR calon neraka kabeh lantaran soal jilbab bae ge datang ka kuari can tuntas-tuntas jilbab masalah tuntas DPR bodoh nah nega negakeun amar ma'ruf nahi munkar satu contoh eta bos satu contoh bae nu berbau Quran teh ulah kuduna bener-bener di demokrasi kenapa kulamangan sakadar ngabejaan seperti eta di Indonesia moal kebel di paraeh neraka jahanam aing mah ngabejaan doang misalnya di daerah pemerintah loh diuji sok nyanyawanan geura pae sia dia tonton sia ku aing ayo sia nah ketika ditimbang amal nah iya nu keur ieu ngomongkeun aing teh nya malaikat seren saksina saha mal Haji Peni teu adil Haji Pudoli lah lumayan lah dunyana jadi saksi macak-acakan negara ieu amar ma'ruf nahi munkar dipanjang-panjang nyarita tetep di negara teu dikondisikeun amar ma'ruf nahi munkar nu teu salat diantep nu teu ngazakat diantep anu zina malah dilokasikeun zina perzinahan eueuh keramat tunggak nyeun deui lokasi jang paranti nu kos karitu naon eta kieu kos karitu bae lah pokona henteu maksudna naon kos kitu bae lah maksudna naon atuh nyawan sia jeung aing mah geus sia mah osok ka ditu aing mah kabar ge ti siapan di mana eta ku arita deket kampung Gusti geus dilokasikeun bae ya Allah ya Rabb geus puguh di hotel-hotel geus puguh ku ari mah tuh di kontrakan-kontrakan
itu mah anu liar. Ieu lu dilokasikeun negara teu kumaha. Nah eta nu ngizinan kos kitu deleukeun di akhirat tonton ku urang. Saha gubernurna, saha bupatina, saha camatna. Sia. Geus pokona mah. Masyaallah. Nu mantang deuk kumaha sajalana kiai jeung pamarentah. Dihayu-hayu ge leumpang mal bisa sebab patokanana kiai mah Quran nya mah mal bisa. Dan kalang gitu nage yu urang babarengan we nu bisana. Mana nu bisana urang bareng jeung nagara nu bisana. Nu teu bisana ulah dipaksakeun kiai aju ngadukung nu teu bisa amar ma'ruf nahi munkar ngeundahanna milu ka ditu. Ieu nu bahaya. Mantap loba kiai nu acak-acakan pondok tinggal pondokna doang, majelis taklim tinggal majelis taklimna doang. Lantarannya nagis teu berpatokan ke Al-Quran, berpatokan kana kahu kana kahu ape menang urusan negara ulah sok dibawa ka majelis. Panjang urang menyarita amar ma'ruf nahi munkar. Wa iyaul kabatijin wa min furudil kifayati ihyaul ka'bah. Tina sawarehna fardu kifayah teh ngahirup-hirup Ka'bah, ngarame-rame Ka'bah. Carana dirame-rame teh digotong Ka'bah lain. Atawa nyeun gambar Ka'bah aju kurang dijadikeun partai doraka sia ka jeung. Lain kitu-kitu. Atawa kumaha ieu Ka'bah teh dikumahakeun dihirup-hirup teh. Ngahirup-hirup Ka'bah teh ieu teh maksudna daratang ka Baitullah. Sabaraha bulan, sabaraha minggu, sabaraha tahun? Kullasanatin, setiap satahun sakali. Nu mampu boga duit ngahirup-hirup Ka'bah satahun sakali. Ai satahun sakali naon? Haji biziarati, ngaziarahan Baitullah munggah haji. Mun boga duit satahun sakali. Lamun teu boga duit 2 tahun sakali. Lamun teu boga duit 3 tahun sakali. Teu boga duit sama sakali mah saumur hirup sakali mah wajib. Ngan jang ngahirup-hirup Ka'bah, ngahirup-hirup ngarame-rame Ka'bah supaya kadeuleu syiar Islam satahun sakali kudu munggah haji. Di Indonesia khususnya umumna di berbagai negara sanajan urang kuari boga duit bisa urang munggah haji setiap tahun lantaran kabeungkeut ku aturan negara. Teu salah-salah teuing negara ge nyieun aturan lantaran lobana berkunjung nunduk berkunjung ka Baitullah munggah haji di Indonesia wah luar biasa. Lamun dipaksakeun menurut negara urang teu mahi di Mekahna. Hanya dibere urang teh satahun pisah haji teh sakadar dibere 200.000. Leuwih kaseti jang jelema-jelema khusus. Teu bisa urang unggal tahun. Tapi daftar nama kudu ti kuari. Abeh naon ieu? Abeh diala peperet. Peperetna diala. Jadi kuari mah lantaran teu bisa unggal tahun jelema nu deuk munggah haji na loba jasa, daftarna ti kuari menang ke nu 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun di Indonesia macam-macam kumaha lobana unggal kabupaten. Lampung mah Lampung paling 10 tahun. Palembang 10 tahun, aya 7 tahun, di Tangerang mah 17 tahun. Kuari daftar 17 tahun karek berangkat. Lamun kuari daftarna umur 60 tahun, tambah 17 tahun berarti umur sabaraha? Berarti sabaraha?
77 asana asana nu berangkat rohna doang tah ieu di Indonesia aya cenah jang lansia mah dibabarikeun ngomong doang buktina huese geus kos kitulah aturanana nya nu nyeun aturan ngan eta 17 tahun sabaraha duit tah bungana taina sabaraha duit tah eta dikamanakeun jenjang naon wallahu alam bimuradi wallahu alam jakuari lamun diungkit badana haji teh di zaman Pak Harto datang ka ayeuna leuwih ti beung baheula mah pan nyebutna sabeung kuari leuwih berarti liput. Jadi dikamanakeun wallahu alam sia ulah nyaho pokona ieu mah aturan nagara geus sok-sok aya nyaho sih melah geus tah mau aing teh mah nyahona henteu pan kami ieu bagian rahasia mah daftar bae geus pokona ulah sok aya nyaho ka dituna geus teh mah urusan aing henteu ieu mah hayang nyaho sia mah ditembak sok bae sok aya nyaho-nyaho sagala ulah atuh geus kitu geus sanajan kuari teu dibere nyaho nyanggakeun sadaya-dayana ka depag tapi di akhirat orang sebagai rakyat bakal nanyakeun ya Allah ya Rabb pemerintah abdi di zaman pemerintahan Jokowi abdi munggah haji daftar tahun sekian kemudian berangkat tahun sekian ieu mah keur carita haram-haram kita dana haji teh mangkaning lain tina bunga ge tina jiwa manusia sajiwana dicokot sabaraha duit baheula keur zaman Pak Harto mah 2 juta bejana kamari ieu mah 3 juta kuari mah geus dikanyaokeun sabaraha jutana nah ieu mah abdi mandek nanya be Pak ka presiden coba dipake naon cek presiden itu ada menterinya menteri panggil menteri agama menteri panggil deui menteri dalam dan luar negeri panggil oh itu kan udah ada yang ngurus depag kita pala depag cek depag teh kami ge lain sorangan bae ja aya ranting-ranting kami di kabupaten nah sia terus kahandap cek malaikat ieu mah geus belah ditanya deui maning gusur bayu inggis hal-hal nu sekarang itu kuari orang teu bisa nyaho teu meunang nyaho tetap di akhirat bakal diselesaikan disebutna ieu faslul qada perincian hukum nah eta keur carita di negara carita di urang sarua pribadi geus hade naila di antara fardu kifayah teh ihyaul ka'bati kullasanatin ngarame-rame Ka'bah unggal tahun di dia dijelaskan biziarati kalawan didatangan melalui zohir ai kitu mah urang bisa hiber ka ditu misalnya Haji Pendi diangkat jadi wali kemudian nyana bisa hiber ka Mekah memeh ka Mekah aya anu ngajepret pajal manuk gareja paeh nyana ayo bisa datang ke Mekah perjalanan hiber terjadi loba waliullah kuari emang teu loba kitu waliullah kuari anu ka Mekah ulah-ulah ning musim haji Jumatan ge loba anu ka Mekah ke nah ka kawasan Allah maha kawasa Allah cacak-cacak di Indonesia wali-wali Allah wallahu alam Jakarta geus dikumahakeun meureun geus ditandaan ku Gusti Allah Tasikmalaya lobana jelema nu ngulinkeun duit bank digoyangkeun Yogyakarta Jawa Timur kuari mulai ka Banten kakarak ditoel doang saya moal kebel deui mah asana sagede kitu ngan samenit paraeh di rumah kami eta bangan sadetik tet goyang kabeh goyang Karawang geuna tapi goyang bumi mah bahaya ya ul Ka'bah kulasanati kumaha cenah kiai lamun umroh bae unggal bulan terjadi ihya ul Ka'bah umroh mah terjadi jadi sebut ihya ul Ka'bah kulasanatin
biziarati aya kula sanatin berarti munggah haji. Jadi ngarame-rame Baitullah teh bil mawaqif wukuf allati hunaka kula sanatin yakni ngalaksanakeun ihram haji wukuf ka Arafah Mina balik dikna eta ngarame-rame. Sebab teu hajian teu kadeleungeun keuna jelema marake baju ihram, tapi ku haji jelema berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina. Masya Allah, iyalah ngaramekeun Baitullah ngaranna ketararawa. Jadi urang ngahaja ke Mekah, itikaf di Mekah, salat di Mekah di Baitullah, teu kaasupkeun ka Ihyaul Ka'bah. Termasuk umrah wala bil umrati kama qalahul musannif umrah doang ge teu kaasupkeun ka Ihyaul Ka'bah. Ihyaul Ka'bah nu aslina munggah haji. Mudah-mudahan urang kabehan bisa marunggah haji unggal tahun atawa 2 tahun sekali atawa 5 tahun sekali pokokna urang ka Mekah. Amin ya rabbal Ihyaul Ka'bah. Kuarieu ranting-ranting Ka'bah, kepanjangan daripada Ka'bah masjid. Masjid eta menuju Ka'bah. Di berbagai negara 5 benua masjid menuju Baitullah. Musola menuju Baitullah. Nggak hirup-hirup Baitullah teh bisa. Urang ka Baitullah cacak-cacak dek munggah haji unggal tahun aturan negara teu bisa. Paling ge urang bisa umroh aya nu ngasupkeun Ihyaul Ka'bah teh umroh. Padahal cek Imam Zakaria Al-Ansor teh haji ngan deres keneh bisa ngaramekeun melalui umroh teu bisa. Ieu masjid ramekeun menuju Baitullah eta masjid. Masjid teh dikompas ku urang lempeng ka Baitullah di unggal negara. Jadi ayeuna urang dek yeun masjid cenah urang bangunanna mah kumaha bae engke jerona kana kompas teu bagus teu etis. Ah ngalirukeun jelema lempengkeun ti mimiti ka bangunan. Deuk kumaha bae lempengkeun ka Baitullah. Eta ieu masjid ranting Baitullah. Nu mantak di masjid teh haram nyaritakeun dunia. Haram lamun urang nyaritakeun dunia nu patalina jeung masjid laknat Allah jahanam. Jelema anu ngomong-ngomong dunia di masjid geus cilaka. Teu meunang. Haram ka neraka jelema, haram ka surga lamun jelema nyaritakeun dunia di masjid. Teu meunang sebab masjid mah julukanana Baitul Al-masajid buyutullah. Al-masjidu baitun min buyutillah. Masjid bait Allah. Geus jelema hayang ziarah ka Allah, hayang silaturahmi ka Allah, ka masjid. Ka masjid geus we. Pada urang hayang kapanggih jeung Allah, ka masjid. Hees di masjid, beuh jelema keur hees di imah Allah. Allah bendueun goblok sia. Di imah aing molor sia, goblok sia. Ya, merentakeun jin nirjan. Balangkeun kaki ke kuburan. Balang. Loba nu hees di masjid teh loba sok dibalangkeun ka kuburan. Di Allah bendueun. Ngomong dunia di masjid Allah bendu. Molor di masjid Allah bendu. Kumaha cenah kiai lamun lain di masjid salim keur ngaji, leuwih bendu. Sakitu keur ngaji nya mah bisa hees pohara tah jelema teh. Pohara tah mah geus nyayomkeun guru tah mah kos kitu mah teh. Sarua jeung guru, ieu mah atuh guru-guru kula-kula. Guru mah los ngocoprak bae kula mah hees nya hampura. Teu bisa hampura ku aing sia tampiling sia ku aing. Tah ieu. Teu meunang sambarangan di masjid sebab masjid mah baitun min buyutil imah Allah. Anu junub teu meunang ka imah Allah, anu haid teu meunang ka imah Allah.
anu dek nyaritakeun dunia teu meunang ka imah Allah. Aya larangan-larangan di imah Allah mah teu meunang sambarangan. Di imah Allah haram. Sebab masjid wudi'a lis-shalah, diparantikeun jang salat. Atuh cacak-cacak di masjid teu meunang nyaritakeun dunya, atuh komo di Baitullah aslina. Atuh komo di Baitullah aslina di ditu. Urang di dieu bae jauh ke Baitullah, menuju Baitullah aya mimbaran, haram nyaritakeun dunya. Atuh komo di Baitullah Mekah. Mantap, jelema norekat. Kemudian nyana di Mekah menta-menta batal norekatna. Jelema norekat kemudian di Mekah eta Baitullah khususna di hareupeun Baitullah umumna di tanah haram nyana ngulin-ngulin dunia batal norekatna tadi Mekah sebab di imah Allah bae geus wani kos kitu. Komo imah jelema keur tawaf di alit tawaf Baitullah mah diparantikeun jang tawaf. Wa tahhir baitiya liqaifina wal aakifina naha warukais naha. Ieu jelema nu tawaf kuari endahan ngahape nyoting atuh aya deui eta mah leuwih tinu edan jelema kos kitu keur masa di imah Allah kikieu etis teh coba di imah Allah kikieu di masjid eta Baitullah teu pantes HP dibawa ka masjid. Lain deh mikir goblok. Ya Allah. Di masjid Baitullah asa mawa HP ka Baitullah. Komo di Baitullah asli Mekah. Lamun urang boga otak anu sampurna malah yang di Mekah mah andi khusus jang ibadah ka Gusti Allah. Ihyaul Ka'bah kullu sanatin biziarah. Dumadak jelema loba jasa nu mukim di Mekah. Kemudian nyana ngarikrut usaha teu isin nyana ka Baitullah hakikatna ka Gusti Allah padahal keur di imah Allah anu Allah tega ulah-ulah kitu ngarame-rame dunia di Baitullah paranti tawaf salat iktikaf wari ngulin-ngulin dunia mukimin di ditu loba duit babari kada duit belikeun di dieu ka sawah belikeun di dieu ka imah belikeun di dieu ka kendaraan jieun jana perusahaan balik jana di Mekah ka urang setahun 2 tahun 3 tahun beak kabeh maha kawasa Allah sabaraha ulah-ulah nu cicing di ditu mukimin ulah nu mawaan jamaah kurang bisa kolbuna lain dek bimbing haji tapi dek neangan dunia melalui haji delekeun mun kurang di tataan ngaran-ngaranna di Tangerang saha kula mah nyaho di Serang nyaho di Pandeglang nyaho Tasikmalaya nyaho Garut nyaho kiai-kiai bae kiai-kiai nu lain kiai nyaho jasa Tasikmalaya Garut Bandung anu ngarikrut jamaah pohara jasa ieu mah Tangerang bae Tangerang anu mawaan jamaah ka ditu baheula mah turis teh wali mah haji datang ka dieu mobil batur can kabeuli mobilnya na panggelan batur can nyeun gedongnya na panggelan batur can baroga sawah nyana nyeunan sawah sorangan ngambo pohara jasa tah mah sugi kabeh-kabeh da urang hormat ka nyana kabeh nah dalekeun sabaraha tahun 2 tahun 3 tahun selesai kabeh sawah geus dijual kabeh imah geus dijual kabeh ieu nu aya kuari ngan pamajikan doang gitu ge dikontrakeun kuari sial teh budak bea kabeh sok geura ayo geura naon eta ieu Baitullah nyana neangan keuntungan di Baitullah imah Allah teu meunang sambarangan lamun urang dibaca di Tanbihul Muqtarin Tanbihul Ghafilin sarua isin di hareupeun Baitullah mantap kiai di hareupeun Baitullah. Kemudian di Baitullah di tanah haram salah bae niatna datang ka imahna beda anu tadina santrina loba kok jadinya etikaf anu tadina biasa ngaji kok jadi kieu salah niatna sebab Baitullah aya Allah. Nah iyalah ihyaul ka'bati kullu salatin
biziarati unggal tahun ngadatangan Baitullah dengan niat ziarah munggah haji disebut nage urang ke Mekah kuari endek jadi tamu Allah duyufullah urang jadi ka Mekah teh jadi tamu Allah sing hade anu jelas mah sing hade bae urang endek jadi tamu Allah endah endek jadi tamu pasar belah ditu nama tamu raja belah ditu nama tamu urang Arab teu ngarasa urang jadi tamu Allah sakitu didengung-dengungkeun ge ketika khutbah teh urang Arab di ditu nyaritakeun naon kitu ngaranna tamu Allah urangna teu ngarasa jadi tamu Allah perubahan balik ti Mekahna teu make kopiah deui balik ti Mekah lain resep ngaji main remi deui balik ti Mekah si embah diboncengan deui balik ti Mekahna korupsi deui nah ieu siga ade di imah Allah da ieulah tila sawarena fardu kifayah ihyaul ka'bati kullasanatin ngarame-rame Ka'bah unggal tahun biziarati hajian kumaha umrah teu kaasup kumaha itikaf teu kaasup walaupun aya kaol-kaol dhaif anu ngasupkeun umroh ge termasuk ihyaul Ka'bah ngan ulah make kulasanatin ai kulasanatin mah berarti haji kitu keneh i'tikaf atau sakadar tawaf doang lain hajian teu kaasup ka ihyaul Ka'bah kasimpulanana termasuk kana fardu kifayah ngaramekeun Baitullah dengan melaksanakan haji mun boga duit jeung lancar di nagarana unggal tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walinuriyatihi zahirun bi kulli syai' wa li itlaqihi wa ihatatihi mutakayyifun bi kulli kayfin muqayyadin bidzalik. Kulantaran sifat cahaya Allah lahir di seluruh perkara jeung itlaq ke Allah hartina ngawangku Allah ke seluruh perkara mutakayyifun bi kulli kayf turti di kaidan ku kaif eta mah ulah diomong nu kos kitu mah kuduna dirasa. Jadi aya ilmu nu teu bisa diomongkeun tapi kudu dirasakeun. Urang lamun belajar ngaji alfiyah natijahna jang supaya bisa maca kitab nu ngajar alfiyahna kudu geus menguasai ilmu alfiyah. Ajarkeun kuari mubtada'un zaidun wa azirun khabar ingkul da zaidun azirun manitazar. Saenggeusna kanyahoan mubtada teh isim zat contoh zaidun khobar teh itu azirun isim sifat lantaran hakikatna khobar mah adalah sifat mantak kadituna bakalna menang hiji mubtada di khobaran ku dua tilu sakumaha meunangna hiji mausuf disifatan ku sababaraha sifat geus kadengena ngeunaheun kudu ngadengekeunana dibentukeun zaidun azirun. Jadi engkena murid ge bisaeun maca kitab teh jah heueuh tah eta teh ngaji nahwu. Mun kuari ngaji ilmu nahwu, ieu guruna ge teu nyahoeun nu deuk dijadikeun mubtada teh kudu isim naon. Nu deuk dijadikeun khobar teh kudu isim naon, teu nyahoeun olahanana guruna atuh ka muridna. Ulah wakamagahan alfiyah heulanan tah. Ulah wakamagahan alfiyah lantaran nyanana kiai hari nusok dijen mubtada sih gua ulah sok loba omong sia. Pokona tuturkeun bae geus kos kitu bae pokona mah sia. Dengekeun bae geus kos kitu bae ti diturang kitu bae. Teu bisa kitu, atuh engke moal bisa maca. Urang lamun ngaji sorof berarti deuk nganyahokeun mustaq minhu. Deuk nganyahokeun kitu tasrifan. Ilam anna tasrif fil lugat at-taghyir. Terus kadituna wa indal istilah tagirun maksusun dan lain sebagainya. Geus engke kanyahoan sulasi muziam sulasi mujarrad aya 6 bab, sulasi mazid aya sabaraha bab, terus aya mujarrad aya mazid, terus aya rubai mujarrad aya rubai mazid. Ngah dibentukeun ku urang kos kitulah ngaranna ilmu sorof. Guruna kudu nyaho heula.
Besing ke ditanya ku murid, Kiai, kula mah puyeng jasa aya 2000 kali mana kula sok loba omong. 2000 mah 2000 bae geus. Lain eta mustaqminun tina naon? Ieu pokona mah 2000 mah ti dituna bahwa 2000 mah kaman rubun. Henteu mah kali mana kali kula loba omong sia geus. Aing mah puyeng aya ditanya ku sia. Aya ditanya ku batur leuwih puyeng. Oh berarti guru teu menguasai moal bisaeun nya ka mustaqmin 2000 di mustaqtina naon? Madrubun di mustaktina naon eta istiqok apa istiqok sogir apa istiqok kabir moal nyahoan tah lamun jitu mah 2000 di mustaktina darbu eta istiqok naon ge istiqok sogir ai ngaran istiqok si kumaha poho deui mama ge tuh komo muridna meureun mama ge poho eta ngan deres istiqok ke babu ado nyaritakeun panwado Taeta teh kudu nu jitu. Urang rek magahkeun Fathul Muin, kudu geus menguasai heula pembacaan jeung surahna. Kakarak murid bisaeun ke ngaji Fathul Muin. Eta mah kakarak ge ngaji kos kararitu. Tapi lamun urang ngaji hikam, lain jang bacaeun hikam mah. Lamun urang ngaji Ihya Ulumuddin, lain jang bacaeun. Terutama ngaji hikam, wa aib jeung Minhajul Abidin jeung Ihya Onam tama lumrah masalah tapi ngaji hikam mah urang can boga rasa boro-boro rasa guru torekat ge teu boga aju ngaji hikam sasar sia cak aing sasar mentak diharamkeun ku Mama Gentur Mama Sotibi mangharamkeun ngaji hikam Mama kitu Bakri ngaharamkeun ngaji hikam ulah sok ngaji hikam Mama gitu di Bandung teh naon gara panyaungan Mama panyaungan gitu ngaji hikam kabeneran dina hikamna teh aya anu lugotan keur ieu teu ngaji salembar eta kunyana teh dibaca diliwat bae ieu malantaran hese cek nya ieu hiji teu ngaji nomor kedua encan datang kanu dicaritakeun diliwat bae teh Mama panyaungan ararapik ku ari mah kaluaran aliyah ngaji hikam aliyah ngaji hikam SMP lain SMA lain si orang sanawiyah Allah ngaji hikam tampilingan nu magahanana kudu nu nyaho jamun ngadengikeun mah sanawiyah aliyah SMA los sama urang ngadengikeun jelema nu ngaji hikam mangga ai kadatang bae tu kurang dengikeun teu datang bae tu tinggalkeun tapi nu macakeunana mah kudu nu geus boga rasa hikam mantak hikam aya 3 rupa surahna sing hade teu meunang sambarangan ulah padu hikam bae naon sababna ieu mah deuk nyaritakeun rasa dek jaritakeun rasa dituangkeun rasa ma'rifatullah wa rasulih melalui hikam ku sehatoilah geus minimal jelema teh engke mun nyaritakeun perjalanan ruhnya ho pan ieu mah dek jaritakeun wisata ruhani hikam mah lalakona dek datang ka mana ai urang mah pan wisata teh wisata jahe nyaritakeun hikam teu boga kaisin engke kumaha nyaritakeun ketika nyaritakeun zikir ketika nyaritakeun aurad engke mun nyaritakeun auradna ge engke lamun urang teu ngaji torekat mah pajar aurad pelet pajar aurad kajagoan pajar aurad dunia aya khusus aurad naon geus singkatanana datang ka mana aurad teh ta ieu kemudian waridat, bahasa waridat teh naon ieu teh aya istilah-istilah tertentu ketika nyaritakeun zikir tahapanana ka mana kumaha. Mantap hese di awalna ge geus dimimitian idpan wujuda ka fi adil khumul. Sedengkeun jelemana masih kene cacampuran jeung pamarentah. Nu diaji hikam cak hikam ge idfan wujudaka kubur wujud maneh fi adil khumul tuh di leuweung. Di tanah anu sepi lowong eta keur carita zahir pada teh maksudna titah memisahkan diri urang jeung makhluk maksudna deuk ka Allah doang mun nyana ngaji hikam sedengkeun nyana bergelut keneh jeung pamarentah peunci teh jelema
tecit sasar sia bakalna ulah diaji kunyana nama ngadengekeun bae tah jadi guruna mun ngaji alfiah kudu geus paham alfiah ngaji johar maknun kudu geus paham bilagah mun ngaji fatul muin kudu geus paham fikih mun ngaji hikam kudu geus paham soal ruhani ieu mah guru ge teu boga nyaritakeun hikam boro-boro hikam minhajul abidin ge minhajul abidin cek guru-guru lugotan bae ulah di surah asal baru galugot teh lah ulah di surah boro-boro eta ieu bae ge ieu naon garang-garana kifayatul azkiya dah kifayatul azkiya sing hade kifayatul azkiya teh nyaritakeun syariat nyaritakeun tarekat nyaritakeun hakikat lamun urang sakadar ngalugot bae mangga bae ulah sok panjang-panjang teuing surah mun teu boga guru sebab engkena salah ke akibat dari surah nu salah engke kadituna mal beres. Nah, ieu pan ieu berita hikam da kos kieu urang hese pan ieu. Walin nuriyatihi zahirun fi kulli syai ujung-ujungna hulul pan. Kusebab cahaya Gusti Allah lahirlah di tiap-tiap perkara eta lahir di tiap-tiap perkara. Kusebab ngaihatohna Gusti Allah di setiap perkara atuh Allah teh mutakayifun bikulli kaifin cuman gair muqayyad mantak bahasana kieu aing teh cek Gusti Allah sirrul ana sirrul insan wal insan sirri kaula rahasia manusia manusia rahasia kula wah puyang bang urang ngaos ke situ kumaha kula teh rahasia manusia manusia teh rahasia kula aing teh nyieun ka sia wahai manusia ku aing dijieun dedeg pangadeg sia mata ceuli irung sungut leungeun beuteung kubul dubur suku di jerona aya kolbu di jerona aya jiwa di jerona aya ruh eta teh jijieunnan aing nang aing nyieun ku aing disembahkeun ka sia wahai manusia jangka aing ti aing ku aing ka aing eta teh bahasa Tangerang teh lemes teh eta teh ti aing ku aing ka aing bagaimana Allah mah kos kitu ge geus lamun sia hayang nyaho lantaran aing teh rahasia sia teh rahasia aing atau setiap gerak sia teh aya aingan sia dahar sia nginum aya aing nu ngagerakeun sia sia nangtung sia diuk aya aing nu ngagerakeun sia sia dek berangkat ka mana menuju sesuatu pekerjaan eta teh aya aingan dek berangkat dek balik aya aingan sia ulah hese-hese neangan aing aya di sia kebal-kebal mah aing teh pangeran hikam teh kos kitu hese dicaritakeunana lantaran teu marasa aing teh rahasia sia teh rahasia aing lantaran aing mah kos panon poe teu meunang pan urang eta namsilkeun Allah ka panon poe lantaran Allah mah pan mukhalafah lil hawadis ari panon poe mah pan ciptaan Allah mah nya urang nyontohan Allah ku panon poe sasar sia hikam dah cek satu ilah ieu mah keur carita bae heulanan urang lepaskeun heula supaya kaharti ku hati sia tuangan rasa aing panon poe di mana sorot eta kabeh kasorot eta teh sifat teh moal bae pisah jeung mausupna caang teh sifat di mana aya caang aya panon poe di mana-mana aya sia aya Allah moal datang ka kitu aya langit aya Allah berarti aya bumi aya Allah berarti aya sia atau aya Allah aya tai kebo aya Allah oh Allah tadi tai kebo bisa nyembah ka tai kebo atuh ieu kumaha tuh teu kumaha atuh ilah ieu mah keur carita bahasa batin, bahasa rasa, dituangkeun ka bahasa aing kumaha nyobutna. Rasa aing teh dek dibejakeun.
ku kasia ieu aing kumaha nyebutna lantaran sia mah pan beuki kene suweg. Nya suweg sia. Ampura teu kaharti bae atuh moal kaharti lantaran sia mah alamna alam di dinya keneh. Geus lamun sia masih kene TK dibere pelajaran SMP moal kaharti setik-ketika. Sia SMP dibere pelajaran kuliah moal kaharti setik-ketika aja. Eta keur carita metode komrasa. Wari kudu kumaha atuh kudu diliwatkeun heula syariat. Aju kumaha bakal katempo gerak keagungan Gusti Allah. Masih kene urang di syariat moal katempo bae Gusti Allah. Kok bisa teu katempo pan salatnya syariat kahalangan ku salat. Sebab urang mah hayang salat lain hayang kapanggih jeung Allah. Ku hayang salat eta lah ngahalangan urang jeung Gusti Allah. Atuh ulah salat bae atuh beuki parah. Salat bae ge can datang ka Allah kumaha teu salat nyung sabesia. Tuh. Dibulak-balik ku sato ira sia macan paham kan encan lantaran teu boga rasa henteu kudu kumaha atuh piceunan heula syariat aya nu ngaran syariat naon dahar supaya boga tanaga piceun ulah dahar sia aduh atuh teu kuat mun teu kuat dahar bae salat biasa bae mun teu kuat mah aju naon deui ulah sare sebab sare mah syariat atuh lamun teu hees mah atuh puyeng sare bae sia mah atuh ngan ibadahna ibadah syariat bae. Geus bae kos kitu, butuh kene dahar, butuh kene nginum, butuh kene awewe, malah ngadoa deui hayang datang hiji deui. Kurang produktif bener nu di imahna. Geus aing di dinya bae. Ke mama punten ai kitu, mama teu dahar, dahar mama ge. Pan gerengan sarua, ulah sok nyaritakeun ka mama sia heula. Puyeng cenah abdi mah ngobrol jeung mama mah, ulah guguru. Aing ngajatelok ngamuridkeun. Geus guru tarekat mah mun dibenta teh mun dipenta embungeun lain kudu make selembaran. Asup tarekat sia ka aing mun henteu sasar sia. Nya tarekat si kos kitu. Ayo gegeran mumpung aing hirup keneh ngaku. Mal beres. Lain kitu tarekat dipenta ge ih dia teu aya. Teu bisa. Maksudna kuateun henteu. Atuh kudu kumaha mama? Ndek supaya kaharti cahaya Allah aya di mana-mana jaka deuleuna ku urang teh pagawean mah aya gerak urang teh panangga gerakeun Allah di mana-mana manusia geus beak ikhtiarna ngomongna ka Allah geus beak ikhtiar pasti ka Allah ngomongna ka Allah lah cenah meureun kiai nya jang geus diobatan ka mana-mana ge jang geus hese geus bae tinggal dipasrahkeun ka ai kamari kunaon teu pasrah atuh pun kamari atuh pasrahna. Wali mah memeh muriang geus pasrah, memeh paeh geus pasrah. Urang mah lantaran bersyariat nyareat heula. Ke geus beak syariat teh kakarak. Ngobrol kakana jeung adina jeung keluarga ja urang nyareatan abah geus beak lamping. Geus beak sagala geus ka Singapura sagara kuali mah geus pasrah bae kumaha Allah ai kamari kunaon teh kumaha Allah. Eta teh urang teh kahalangan ku ikhtiar urang. Moal wali, moal jadi wali. Ai kitu wali ti lokal rumah sakit osok. Puyeng cenah kula mah ngobrol jeung mama. Puyeng wali ge osok biasa ka rumah sakit. Ah mah nya pan teu meunang zahiron. Nutupan kawalianana supaya ulah disangka wali. Lantaran lamun nyana bertahan bae di imah hayang disebutkeun mama eta mah embungeun ka rumah sakit hayang dihebat-hebat gugur kawalianana. Atuh hese ai kitu mah mama saha nu babari jadi wali ai lain wali mujmir mah atuh hese nu mantak sapi jeleumana mun teu ngaji tauhid heula moal beres endek supaya boga rasa sama Allah teh aya di dada basor Allah teh aya di dieu kudu kumaha singkabkeun nu mantak salila urang boga rasa ilmu eta ngahalangan ka urang usul ka Allah. Aya jelema kahalangan ku dunia biasa. Aya jelema kahalangan ku jabatan biasa. Aya jelema kahalangan ku kakayaan biasa. Tapi jelema kahalangan ku ilmuna sorangan. Ilmu naon lu ngahalangan kanyana? Ilmu pikih, ilmu alat, ngahalangan ka wusul dirina ka Allah.
kudu kumaha atuh ulah singkapkeun eta sehingga salat ge ulah boga rasa urang hayang salat mun urang boga rasa hayang salat berarti urang kadar datang ka salat bang geus puas kudu kumaha lain da endek usul ka Allah aya dek usul ka Allah mapan Allah ge aya di dieu gerak urang teh aya Allah atuh teu kudu salat mantak wali mah tilok salat mentek besi aya di lembur urang nu tilok salat wali tewak rante kumaha cenah kiai ku hese-hese teh hese lain lalagaan mantak pun teu boga guru mah hese di mana ngamimitianana heula atuh tah kakarak mulai endek ibadah endek talar naon ieu pikihna sapina lumayan geus juz ama talar apa henteu ikro macet ikro hese jasa jeung izazul Rohim kita jadi imam Jum'ah tekuat sabih saja. Tekuat tetap waduha bae jeung alam taro. Tekuatan sabih acan komo surat Jum'ah mah geus tekuat bae lah pokona. Saya teh mah wali kos kitu. Atuh kudu kumaha tuh teu kumaha jawali mah kadang-kadang Jum'ahna ge kulhu. Ah cenah bingung ieu kiai pasti bingung. Lantaran wali mah kadang-kadang salat nangel. Kadang-kadang sholatna teh lalaunan, kadang-kadang cepat sholatna. Kadang-kadang wali mah sholatna teh kitu 5 rakaat zohor ge. Kadang-kadang 6 rakaat. Besi aya di lembur urang wali atuh nu kitu. Kadang-kadang 2 rakaat doang sholat geus hese diamuman ku urang keur majzub, keur fana, keur bako mah henteu nya. Mantap kudu sering-sering meuli bako urang ge. Hese mun teu nyaho ngamimitianana heula hese ibadah ka Gusti Allah sebab ieu teh aya tilu tingkatan alam urang atuh make syariat alam malakut make torekat alam jabarut engke makena hakikat hiji-hijina aya praktekna di torekat praktek salatna lain deui jeung cara urang di syariat salat teh aya rukuna mah sarua naon kitu ngaranna rukunna mah sarua ngan praktek batinna engke nu lain deui eta ese saha nu nerangkeun guru mentek ulah sambarangan norekat ge sarena kudu kumaha wuduna kudu kumaha dina torekat ari kakarak takbrung zikir aju bawa berkat mah babari zikir kita sama-sama zikir nasional di Senayan. Balik deh di BRD sebarang kalapun. BRD sebarang balik di Senayan enggak? 3 juta kan? Lain bensin eta ge. Da eta teh naon eta kos kitu mah. Sama bialah lalagaan tah kos kitu. Komo nyaritakeun saya guru Torio koh. Aya Habib gadi tasbihna dikongkoyangkeun ngobrol jeung kula. Terus ngobrol ditanya di anu Habib siapa ini? Habib saya Habib anu. Alhamdulillah Kiai. Ini Habib guru tarekat. Aing haju ka dapur bae. Sia. Habib goblok meureun. Ngaku guru tarekat sia. Gas, mau dipanggihan deui ku aing. Gas, pokona Habib tinggal Habib, tolol. Teu nyahoeun ka rahasia tarekat. Ngomong deui di dinya di hareupeun aing. Gas. Nah, ngobrol. Udah Habib, pulang aja. Ente enggak sopan sama Habib. Sekali-sekali saya tidak sopan sama Habib. Sebab Habib tidak sopan sama saya. Mana Habib nggak sopannya? Nggak tahu Habib, pulang. Ya nggak getar-getar dia ngomong gitu. Meureun lain aing ngomong malaikat meureun eta. Ya Allah ngaku guru torekat. Guru torekat mah kudu disumput-sumput lain di aku. Habib kurang ajar ya. Nyasarkeun sia. Habib tinggal Habib, komo lain Habib mah diliek sia ku aing. Teu nyahoeun ka cara-cara torekat. Masya Allah, bahaya. Sumputkeun teh mutiara geus datang ka mana nya norekatna kage kadeulean. Teu kudu diomong-omong datang ka mana nya norekatna engke ge katingali afal jeung ahwalna. Lain ngaji hikamna, lain ngaji ihyana, lain ngaji minhadul abidina, lain ngaji kifayatul atiyah, tah ngaji metode engke afalnya jeung ahwalnya katemong sorangan norekatna. Penting nanya sok hudang kanyahoan antara nu hudang jeung nu teu hudang. Rahim kadeuleuk kurang hudang Rahim. Memang kumaha matana lain deui. Matana kudu beureum bae. Oh, kamari cenah cak Rahim beureum nyeri mata tah mah.
Ismoga kanyahoan bae geus, bakal kanyahoan bae. Teu kumaha ge kanyahoan, sanajan tamu teu wau teu naon. Ahli hudang peuting kanyahoan bae. Kanyahoan bae. Kamari ge aya ti Bitung, kanyahoan di budak tukang hudang peuting nonton bola. Mata nu sok dipake ibadah ti peuting jeung mata nu sok pake maksiat ti peuting sarua cayanana mah tapi beda. Sinarna lain deui. Geus teu bisa dibobodo bae tah mah teu bisa dibobodo. Nah, kajen teuing urang sosorbanan, Habib pan sok loba udang-udang sorban segala, jubah segala naon, lain mah lain bae. Henteu kudu kikituan, biasa bae. Mentak aya di dia Habib nu sok diomong enggak usah begitu, biasa aja gitu. Kalau sampai di situ aja, ulah sampaikeun ka nyasarkeun manusia. Mata keur ieu pan aya Habib nu ditangkep di Polsek Pasar Kemis. Atuh eta, anu datang ka dieu, "Kiai, ana mau marhaba ya di sini." Atuh Bib, marhaba saya tiap malam Jumat marhaba. Enggak, ana mau marhaba aja di sini sama rekan-rekan. Jangan. Ente enggak ngagungin sama Kangjeng Nabi. Urusan saya ngagungin sama Kangjeng Nabi. Di situ marhabanya pengen uang. Marahnya nak, aing marah deh, imah aing sia. Baik sia imah aing. Mending diuk sia ngopi jeung aing ngarokok. Ada Habib Rajak datang ke dia ngarokok. Teu kudu kikituanan katempo geus ulah sok nembang nembong nu kitu. Engke ge nur ilahi mak katempo kajen kukumaha ge. Sakicep katempo bae. Nah, di mana ngamimitiana ieu endek supaya rasa eta aya. Ta eta teh kudu make guru. Ieu nya sia zikirna ti dieu ka dieu. Engke amtina ieu bae heula. Engke naik ti dieu ka dieu. Engke naik ti dieu ka dieu rasa geus lain deui. Oh, bener. Tanya ku guruna, sia geus aya rasa aya. Kumaha? Mun nu geulis resep bagus. Naik sia ya. Naik sia. Ieu berek lain doana. Naon? Allahumma zawijni. Tah jadi geus teu kudu hese-hese ja aya parantina. Ja urang ge magahan amil ai geus bisaeun mah ieu murid teh atuh dipindahkeun ka jurumiyah. Eta ieu jurumiyah teh geus bisaeun atuh ngelal sia atuh hayu. Hayu ngelal. Hayo sira. Ngelal bae teu bisa ngelal. Ja guru ge jauheun, wabiak lancar ngelalna ieu, masyaallah. Qala suqala jepala laqal belaka qala dong ngajalkeun wana kali tanya terus qala pala. Geus, lancar ieu budak. Mabniun. Mabni mapolon. Ela kal hadu bila qalab. Sia nu teu ngaji mah puyang sia. Ai Haji Hamid mah moal puyang nya Bang Parantina. Tuh, ela kal hadu bila qalab. Naon eta? Nakal hadu bila atuh kumaha aing bae eta mah. Jasa lagi sia mah nyaho ieu. Nya tah geus bisaeun murid naik sia atuh kanyahoan murid ge bisa amil bisa jurumiyah bisa ngelal bisa ngasal sok asal sia ngasal gitu bismillah makhudun sok bukanna bisa bae geus nah naik sia kuari geus alfiah nu mantak dihiberkeun ku guru ai guru ge endek ngahiberkeun kumaha ka karak bulu centong. Eta cak kok kitu komo batin nyahueun jasa anu ngadidik batin lain haju guru torekat zikir diantop tilok kapanggih jeung guru tilok diugan ku guru datangna alhamdulillah cenah kiai kula ieu geus bisa datang ka kitu naon datang ka naon Dairatul Kubro sabaraha taun sia kakarasa taun ge abdi mah cenah geus datang ka Dairatul Kubro hebat amat sia ngelehkeun aing kos kitu amat torekat nyaritakeun Dairatul Sugro Dairatul Kubro ge engke wayah naik karek dicet teu kudu dipotokopi tarekat teh kudu lakonan bae eta ge mulai di dieu sok naik kanyahoan peutingna sok zikir jeung teu sok zikir kanyahoan ku guru tah di mana geus der beda ke kadeuleu salatna gerakna lain deui sebab melalui perasaan. Terus melalui perasaan kaya impian teu meunang dicaritakeun lain ka guru mah biar yang ngimpi anu ka panggih anu yes engke kanyahoan tet beres
tangke naik sia teh tangke di alam nu ieu ka alam pertengahan alam nasut garana alam manusia alam nasut seluruh nu hubungan jeung manusia syariat berarti urang make patul muin geus datang ka pertengahan 50% berat naik ke alam malakut mulai guys beda tina lempangna lain diukna lain daharna lain sorangan nah salat naga geus lain deui nikmatin salat naga Allah akbar 2 rakaat salat zuhur batal sorangan ya padahal mah teu hitut padahal mah teu ngomong tapi nyana sorangan ngabatalkeun lain waswas beda jeung waswas mah setan ieu mah lain kunaon atuh apa nu ngagerakeunana Allah nu mere hirup Allah tapi lain inget ka nu ngagerakeun batal aing salat luhur berarti geus luhur Pak atuh urang mah lamun salat titah batal kos kitu ti Allahu Akbar geus batal ti Allah mau salat tujuanna atuh salat fikih mah emang kos kieu salat fikih mah sholli pada zuhri Allahu Akbar geus bae bismillahirrahmanirrahim aing motor di mana itu hujan. Waduh hujan. Dari mangdu alaihi wasallam. Rada dicepetkeun saya teh beusi kabur hujan. Ieu tuh salat teh kos kitu bae. Datang ka pae ge salat syariat mah tuh kos kitu bae. Aju salah atuh henteu emang datang ka makom eta. Aju engkena ka surga apa ka neraka? Atuh pan lain nu urang surga jeung neraka mah nu Allah engke bae minta ka Allah. Tuh, geus dipasinikeun ge surga jeung neraka. Pan ari ieu mah nu geus pertengahan endek naik ka alam malakut geus lain nu dimasalahkeun surga jeung neraka Allah geus kana mah keur lempang salat keur diuk salat makna salat nah ku ari mah datang ka alam malakut tek ieu kapanggih rasa ieu dituangkeun walinu tah indek ngabahas walinu renya ti angel asal mah kabahas di jam 12 kurang ieu ku sebab cahaya Gusti Allah lahir di tiap perkara sebab geus ngaliwatan alam nasut geus melalui ngadeukeutan alam malakut nu kadeuleu teh Gusti bae sebab kuari mah ngalaksanakeun seluruh parentah Gusti boro-boro nu fardu nu sunahna ge terus bae nu mantak nya mah dina poean rebo wakasan ge salat bae ku resep-resepna ka salat urang mah aya salat aya rebo wakasan salat aya subuh kodo atuh balik tadi balik disengsarikeun ku Muhammadiyah ge atuh emang sengsarikeun geus kudu nyaritakeun salat rebo wakasan ayo masih kene salat subuhna mentangna jam 7 isin atuh cek malaikat budak ayo salat dapil bala ayu bae embung cek kena bala ayo subuh nu fardu beres sih budak ieu ustad golkar kajian ngomong guys nah lamun urang geus kaliwatan 50% geus mendekati alam malakut antara alam nasut jeung alam malakut nu kudu dilaksanakeun adalah syariat di mana geus datang ka pertengahan geus mulai kuari bertorekat karasaeun kunyana rasana kuari mah geus aya suara ge moal kadenge urang keur salat aya suara naon moal kadenge kuari mah aya misalna kitu naon ngaranna reungit geus moal karasa. Rasana geus pindah tadi mah syariat. Salila urang bersyariat dicocor reungit ateul bae. Urang ke salat tapi salat syariat aya nu liwat di kaca si mimin atuh kadeuleu bae. Begitu walad dolil batur mah amin kana amin. Itu syariat mah kitu bae. Geus moal henteu syariat mah kitu bae. Lapar karasa laparna, tiris karasa lesir syariat. Begitu geus datang ke 50%. Urang teh mendekati alam malakut. Geus aya reungit geus teu karasa, leuwih cinta ka Gusti, leuwih rasa ka Gusti batan reungit. Teu naonan reungit. Lapar geus teu karasa lapar ketika urang salat. Tiris geus teu karasa tiris ketika urang salat. Salat teh heula ieu, dina salat teh heula engke di luar salat lain deui.
Geus salat teh teu kadengenan naon? Hiji be Allah. Pokoknya na keur salat lantaran maksud datang ke Allah. Sedangkan Allahna aya di dirinya na. Aing teh rahasia sia teh rahasia aing. Atuh lamun sia rahasia aing rahasia sia. Pan gerak sia teh gerak aing teh. Atuh kuari mah aing teh pangeran. Sia teh cinta ka aing. Atuh berarti kuari mah sia teh salian lain aing teh. Eta mah ngomong, lamun eta ngomong dibuktikan ku urang nu bersyariat murtad kudu baca 2 kali syahadat. Ya ieu mah lain, ieu mah geus alamna di alam eta tah. Membaca hikam teh kudu nyaho alamna, ieu teh keur aya di dimensi alam nu itu. Anu boga perasaanana jeung Allah bae, teu murtad emangnya nama keur jeung Allah bae ma fi jibati ilallah. Lamun ku urang diterapkeun di nu syariat murtad kudu maca 2 kali syahadat. Hulul teh iyalah udah dimasalahkeun. Geus kudu bertahap-tahap tah lantaran sinar Gusti Allah aya di tiap perkara nu kadeuleu teh kuarima lain perkarana tapi sinar Gusti Allahna carita sinar berarti Gusti Allahna atuh kuarima hese nyaritakeunana lah kaditu mah mantak urang teruskeun bae ngajina. Kumaha? Wa malam yazuk saja lemah anu encan ngarasa datang kadinya atuh walam yasadhu jeung can nyaksian kadinya bahwa amal basiro eta mah jelema buta mata hatena pos urang kabeh ieu jelema buta kabeh lantaran encan pernah boga rasa nikmat ngahareupan Gusti Allah lebab jeung Allah lagi jauh jasa pan bisa nyaho jauh kahalangan ku sekupi kahalangan deui ku investasi daging di Cisoka pimpinanana. Nah, kehalangan deui ku Golkar, kehalangan deui ku PDI, kehalangan deui ku MUI, kehalangan deui ku Depak, kehalangan deui. Terakhir kehalangan ku salat. Allah kehalangan salat. Urang mah maksudnya salat lain deuk Allah. Ngahalangan. Mata ieu mun dicaritakeun di syariat bingungin tuh muka karak mimiti ngaji mah. Berarti aing ulah salat. Teh hikam teh sing hade nu manta ge loba nu dilarang ku guru-guru baheula. Ulah paling jeung santri logot bae ulah disurah. Ai logot mah teu nanaon, ai di logot mah sia menang logot ti guru, logotan teh ulah disurah ulah. Engkena sasar. Mimitina mengenaheun ka dituna sasar. Aja ngabohongan diri sorangan can datang mah. Bohong. Sakumaha urang ngawurukan alfiah urangna encan bisa ngaji nahu atuh bohong ka dituna sasar. Engke ngajina ka dituna Zaidun Doribin. Cak nu ngadegeun pan Zaidun Doribin ieu. Engke ge kitu tah lamun jelema ngaguruan hikam encan boga rasa. Engke lah ahli hikam nonton TV. Ahli hikam engke dibawa ku lurah titah naon? Ngukur sawah batur. Penting etis. Tukang ngaji hikam tapi nyana dakwahna di pendopo. Hampura pun. Lain tahapan sama kos gitu. Nah, mentak cek di dieu ge panjang-panjang nyarita amat lah atuh wa malam yazuk saja lemah nucan boga rasa lantaran hese nyaritakeunana kudu mamawati mimiti heula dina masalah alam-alamna. Kadua dina masalah kasabna nyana ibadah datang ka mana. Engke mindahkeun rasa engke tah kulantaran encan boga rasa awalam yasud atawa encan nyata encan datang kadinya bahwa amal basirah nyana buta mata hatena geus bersyariat bae mah nu bagus ngaji bae unggal minggu di handapeun tangkal Ambon mahrumun tetean musyahadatil haq dihalangan tina neuleuh ka Allah hese nyaritakeunana caki musonif geus bae lah engke tungtung nama jelema anu henteu deuleu bulan pasrah bae ka nu sok neuleuh bulan. Jelema anu henteu pernah ngitung bulan pasrah bae ka nu sok ngitung. Ge aya di hadi tungtungna. Jelema anu henteu pernah nyaho kana rasa pasrah bae ka nu geus nyaho kana rasa. Cintakeun bae ka jelema nu geus boga rasa lantaran urang mah hese jasa perjalananana. Wallahu a'lam.